wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah. Yang terhormat Ketua PPC, yang terhormat IJF selaku donatur utama, yang terhormat Pak Ustadz Lukman Hakim, serta rekan-rekan PPC yang telah hadir di dalam acara ini. Saya di sini selaku pembawa acara yang akan membantunya jalan acara pada malam ini. Sebelum itu saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pelantunan sholawat, keempat tawasul, kelima tausiah, keenam sesi tanya jawab, dan yang ketujuh doa tutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudari Siti Rohimah. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawuj farji'al basara hal tara min futur thumma rji'al basara karratayn yanqalib ilaika wa basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-shayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Siti Rohimah yang telah
telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Acara yang ketiga, pelantunan sholawat yang akan dilantunkan oleh Saudari Nur Rohmah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Thayyibah, ya Thayyibah, ya dawal ayyana istaghnali wal hawa nadana wal hawa nadana. Ya Thayyibah, ya Thayyibah, ya dawal ayyana istaghnali wal hawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Nur Rohmah yang telah melantunkan sholawatnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Acara yang keempat, tawasul yang akan dipimpin oleh Saudara Hamzah Rahman. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarta can kana acara pokok nyata
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahan min sholihati hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Min jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan Sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Umar bin Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wa ala baqiyatin min sahibatihi ajma'in wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was-shalihin wa ulama'i amilin wa malaikati muqarrabin wa karubiyyin wa ruhayyin wal karamal katibin wa li sayyidina malaikati Jibril Mikail Israfil Idrail wa hamadir arsy alaihim salam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadratil jami'i awliyaihi min kulli waliyyin waliyyah min masyariqil ardi ila maghribiha wa jami'i awliya'i tis'atu qaddasahu wa sirrahum wa khususan ila hadratis sultan awliya'i sayyidina Syekhul Abdul Qadir Jailani sahibil karamati wal izalah qaddasahu wa sirrah summa ila arwahi jami'i abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa ammina wa ammatina wa jami'i ustadina wa asatidatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa jami'i jamaatina wa zawjina wa zawjatina wa auladina wa bahatina wa dzurriyyatina wa ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa liman hadara fi hadhil majlis. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' nuzulahum wa taqabbal hasanatihim wa kaffir sayyi'atihim wa jadid jannatin ma'wahum. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa la ilaha illallahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardi wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah hayyul baraq, la ilaha illallah hayyul mawjud, la ilaha illallah hayyul ma'bud, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil
العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعلى كريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Ansar Ahmad yang telah memimpin tawasul. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Acara yang kelima tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Dr. Hakim dengan tema Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir sadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna masalah salat fiddin kama jasad kama salir ruhi fil jasadi al hadis. Ya orang sakeun kadat Allah nu Maha Kawasa. Ya orang sakeun kadat ilahi rabbi syukur orang sanjungkeun kadat Allah nu Maha Ghafur. Alhamdulillah kudrat iradat inayah mantena urang sadayana masih biasa silaturahim bungkusna perhinten ku PPC hebat PPC PPC ya mudah-mudahan silaturahim urang sadayana sing kenging rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara zahir asa merasakeun karunya bukilila teh pengajian teh alhamdulillah beuki pinuh kurangin, tetapi secara hakikat apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, namun ayat takdir Allah mau ayat mau bisa berusaha, ia disebut nanti masuk hati memeluk gunung apa daya becana tiguling. Maksud hati mengumpulkan sadayana pemuda-pemudi kerasa ngaos kerbekal aranjeunana, namun apa dalayalah Allah yang memberikan petunjuk dan hidayah. Urang jalmi biasa komo sakalipun Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah hoyong anu janten pamana saha Abu Thalib
mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi Allah berkehendak lain dugikeun ka pupusna anjeunna ngabelaan bebeakan Islam mengakui dina hate tapi itu pernah mengucapkan itu hidayah hanya Allah nu gaduh. Jadi sami penginten urang harus selalu berharap yang masyarakat biasa menyadari bahwa butuh nangaosna para pemuda-pemudi teh butuh kacida ke urang sadayana ngan urang anu berusaha ulah nepikeun ka putus asa komo putus tali kolor mah bahayanya ayeuna mengitan ieu mudah-mudahan sim kuring tadi ge beuki saali teh ieu asa secara zahir mah karunya tapi secara batin Allah anu ngagaduhan hidayah. Salawat sinaran salam muga dilimpahkeun ka junjungan alam Habibana wa karimana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge teu hilap ka para kulawargina, ka para tabiina, tumugi ka urang sadayana selalu berusaha turut kana ajaran mantenan. Mudah-mudahan urang sing kaangkan umatna di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ahli pangaosan usin goreng lebih hormat daya temis communication ya teh nama sumping Kang Arif ka bumi tiasa teu ke malam kemis insyaallah tiasa ari abdi bagianna pan bab tauhid ngarancang teh bab tauhid ngagulukeun teh set bab tauhid aya ieu rek magrib 10 menit deui rek magrib temana Isra Mi'raj. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mata miskomunikasi gitu nya mata eken tapi dakeun baiknya teu naon kan abdi mah kabagianana tauhid mata abdi kana teh bab tauhid heula permulaan ke bab tauhid ari nembe 10 menit deui 5 menit deui ka magrib ari ka bumi temana cenah Isra Mi'raj tapi teu kitu nya keun bae lah. Naon bae judul mah nu penting kersana ngaji mata di gitunya go hijrah cenah wit ujana hartina kumaha teh wit teh dari sunah menyusul. Jadi ya mudah-mudahan slogan sing jadi kenyataan pengingatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sing kuring lebih hormat, manusia hirup dina 3 dimensi waktu. Sadayana tiwit Nabi Adam dugi ka urang Allah memberi kesempatan ka urang teh 3 dimensi waktu. Hiji waktu penutos kaliwat. Kedua waktu teukeur ayeuna nu ku urang karandapan. Yang nu katilu waktu anu bakal tumpuan harapan. Maksudna waktu nu kahiji urang boga ngagaduhan waktu kenangan. Kantos sebenarnya kenangan anak bade nu amis, bade anu kaalaman teu kaalaman. Moal mungkin terlepas ya jalmi. Ngeri hati asabul asarmu ngalaman hese dijikeun na hese cenah nepi ka kitu dah saking nyerina eta mah padahal mah bohong aya nu meunang kabuh bunga cenah ge tapi bunga itu bakal leungit tidak akan selamana bunga tetapi eta Allah maparinan waktu geus kaliwat teh pikeun iktibar naon pikeun ngalap keur ayeuna nu urang dapan. Jadi ketika urang ngalaksanakeun hiji perbuatan anu pika nyerieun ku urang teh dirancang teh ayeuna aduh Gusti moal rek balik deui kana nyeri eta 2 kali. Siga onta dalam makhluk Allah ketika kuda naon dina Al-Qur'an dicaritakeun ilal ibili kaifa khuliqat. Naon sebabna eta onta dina Al-Qur'an disebut ku Allah sebab
Namina onta ketika jalan kadinya 30 kali, dia tidak akan mungkin terperosok kedua kali. Itu on. Urangnya kalau berulang, dibalikan deui, dibalikan. Nyeri teh dijieun ku sorangan kene itu direncanakeun ayeuna untuk menentukan masa depan. Jadi sehingga hari kemarin, hari sekarang lebih baik dari hari kemarin, yang akan datang lebih baik dari sekarang. Tetapi tadi urang hirup di alam dunia kalebet karena rukun iman anu kagenep ayat tina kodok kodarna Gusti Allah. Sekalipun kita mempunyai planning rencana anu sakitu hebatna, ketika terlepas tina insya Allah atau la haula wala quwata illa billahil aliyil azim atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah, maka ketika dia mengalami suatu kegagalan akan patah karena itu bersender ka Gusti. Perlu jelema loba nu stres, loba nu gagal, planning masa kitu hebat ketika gagal karena tidak bersandar na ka Gusti Allah, loba anu samping di kolor bicara di samping udah mempunyai planning, hubungkeun ya Allah, abdi ngagaduhan rencana tahun saanu abdi bade nikah, tahun saanu abdi bade usaha, tahun saanu mugi-mugi aya takdir Gusti kedah dicantumkan. Ketika kejadian anak berbeda jeung kenyataan anak, ya Allah, abdi mah tiasa rencana Allah anu nantu bakal timbul naon kesadaran. Jadi moal nyalahkeun diri teuing, moal nyalahkeun Gusti Allah itu perluna nyaeta dina nalika urang rencanakeun poe ayeuna supaya lebih baik dari kemarin, poe ayeuna yang akan datang lebih baik dari ayeuna, itu orang beruntung, itu disebutna planning na ulah pastina bersandar ka Gusti. Ieu kumarin sakitu ieu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian Isra Mi'raj itu kejadian zaman dahulu, sekitar tahun 11 dari kenabian. Tahun 11 kenabian. Jadi 11 kenabian Rasul berusia 51 tahun. Sebab Kangjeng Nabi sareng Siti Khadijah teh dina rumah tangga teh selama 25 tahun. Berarti Kangjeng Nabi nikah 25 tahun, 25 tahun punya budak genep, kawin geus sabaraha tahun can gawe budak karunya. Tahu? Kangjeng Rasulnya boga budak. Jadi selama 25 tahun Kangjeng Rasul umur 51 tahun kakara Kangjeng Nabi Isra Mi'raj. Kangjeng Nabi selama dina kisah Hulasok, tidak kisah Hulasok, selama sareng Siti Khadijah dia teu pernah nyandung. Cenah bok nyandung rada lumayan. Bok nyandung ya. Jadi selama jeung Siti Khadijah selama 25 tahun beliau teu pernah nyandung. Setelah umur 10 dari kenabian, Siti Khadijah pupus. Siti Khadijah pupus. Datnya lamun aya suara toke, suara peuting, sadana peuting mahal 100 juta ke dibeli. Iya mana lain nerangkan sebelum kejadian Isra Mi'raj namanya ketika orang apal sejarah seperti itu. Begitu tahun 10 kenabian, Siti Khadijah adalah salah seorang istri yang paling setia. Walaupun sudah tua 40 tahun, tak sunat barudak nilai itu kami saluhur mata anak SMP dari kelas 7 sampai kelas 9. Yang laki-laki mengatakan janda selalu di depan. Astagfirullahaladzim. Ya budak janda pas selalu di depan. Masya Allah. Sing gurih teh parawan geloba kene.
buat ini tadinya karena sunnah merenya lu kalau mana sunnah jadi 40 tahun 40 sarang 25 berarti seberapa tahun 65 berarti Siti Khadijah pupusna di usia berapa 25 usia begitu pupus Siti Khadijah seorang istri anu ngabela bebeakan ngabela Kangjeng Nabi dina dakwah Kangjeng Nabi nepikeun ka sagala rupa seep harta pangbeunghara tadina carilah seperti Siti Khadijah calon istri kalian berkorban untuk agama diruangkeun sini seperti Siti Khadijah bahkan ketika dia mau meninggal dunia berpesan kepada Rasul ketika kalian berperang melawan musuh melewati sebuah jurang teu aya jang jembatan abdi geus di jero kubur pek gali makam abdi canak tulang abdi pakekeun jang naon jembatan supaya abdi anjeun tiasa muntas nyerang ka musuh. Masya Allah aya nu kitu di urang moal aya na kieu make jembatanana jembatan HP tiada hari tanpa HP sehingga ulah poe teh dicoot teh naon HP we jeung HP karena otakna ca nyeri komoditi tah hadare ieu mah dibatur di urang teh beda beda dibatur ulah sok ngawasan nya teh kenging. Nah, begitu jarak 2 bulan dari kematian Siti Khadijah pupus pamanna Kangjeng Nabi saha Abu Thalib selama jarak 11 tahun 10 Hijriah sagung kenabian jadi 2 ditinggalkeun ku anu ngadukung Kangjeng Nabi anu ngabela Kangjeng Nabi eta pupus orang Arab beuki wani ka Kangjeng Rasul beuki wani nyerina ninggalkeun pupus Kangjeng Rasul ngan Rasul ketika Siti Khadijah pupus Rasul menikah dengan Siti Saudah dia sendiri masuk Islam jadi mualaf ditikah ku Rasul jarak 4 bulan bukan 2 bulan enggak ngulas Rasul menikah dengan Siti Aisyah tah baru didinya Rasul mah ngawayuhna teh ketika Siti Khadijah tos berselang 4 bulan nikah jeung Siti Saudah 4 bulan berselang menikah jeung Siti Aisyah binti Abu Bakrin nikah dengan berapa 4 bulan hiji we urang mah hiji gen teh nah dari pernikahan Rasul ngaraos sedih tapi bunga kenging gagantina 2 ketika di tahun ke-11 dari kenabian Rasul dibebungah ku Gusti Allah naon Isra Mi'raj mata amul huzni ketika disebutna tahun ketika pupusna Siti Khadijah sareng pamanna amul huzni ari huzni teh sedih kang seru yang dikantunkeun kedua pembela Kangjeng Rasul nyata Abu Thalib teh paman Kangjeng Rasul anu ngabela Rasul mati-matian nepikeun ka bani pasang badan segala rupa dipasangkeun supaya Rasul berdakwahna lancar tapi dia tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat lebarnya kurang melebar tapi Allah kedoaan rahasia masih baru aya kejadian Isra Mi'raj dina Al-Qur'an bukan kitab sejarah tapi Al-Qur'an banyak menceritakan sejarah baca Al-Qur'an opo jenenge Al-Qur'an
Al-Quran itu artinya nih keluar-keluar ge bocoan. Bacaan. Al-Quran ora tau diwoco iki piye karepe. Itu orang Islam. Ora ngerti ya ora ngerti. Ngaji piye. Alangkah sangat ironis bernama aneh bin ajaib. Mengaku orang Islam tetapi tidak bisa membaca Al-Quran. Bercanten masuk tesnya udah SMP kelas 1 ke kelas 7 ke kelas 9 sok tes. Berapa persen yang bisa ngaji? Berapa persen? Sama SMA sok. Seperti budak SMA di tes ngaji. Itu bisa. Tapi kalau kita ngaji Korea mah nyanyian Korea, BTS, Blackpink, nondei, loba. Iya budak tara sholat dipakai idola, budak teu disunatan, dipakai eta lebar ku kasetna, nepi ka ceurik budak eta budak apa? Doakeun ku Bapak Apis nah hayang ka Korea. Hayang papenah teh jeung anu pikar resep ku abi hayang jasa nikah jeung eta ditanya eta Islam lain astagfirullah eta geus kanaon yang paling aneh yang paling mengejutkan bagi kami ini orang Yahudi orang Nasrani geus otakna geus lawan Islam supaya BTS asup kana Al-Quran kumaha carana dibikin leutik nya aya gambar BTS leutik pake nyirian naon nyirian Al-Quran na'udzubillahi min berarti itu keberhasilan orang-orang Yahudi jeung Nasrani eta teh asup gambarna kana Al-Quran anu suci sedangkan eta gambar sanajan eta gambar hiji gambar tetapi mah cek manehanna perang urang teh pakai cirian nok mangga dipakai cirian kurang ayat saanu tak apalkeun dibuka teh Allahumma BTS Blackpink ya Allah subhanallah ya Al-Qur'an mata namina oge Al-Qur'an ai Al-Qur'an teh bacaan mata aya Iqra bacalah Iqra bacalah nah itu dibaca marek kumaha urang tanya kaji paroho baheula teu apal ayeuna poho ya punten jadi kita jangan merasa tersindir atau kumaha tapi kita harus menyadari bahwa itu kenyataan seperti itu. Apakah mungkin Islam seperti itu? Nah curhate, mentok sih kayak sudah fanatik, bukan fanatik, tapi kita harus menyadari, kurang tanya umat Islam, tapi karena baca Al-Quran dia mending cek lebih, kok ngomong ngerti kenal. Orang ditanya jam datang ke iman. Di mana? Di Bandung. Di naon ka dieu? Bade ka putra apa? Ai damal di mana? Ditanyakeun apa? Damal di mana? Di mana? Sabaraha gajina sabulan? Ya ieu mah di Batur. Di Batur ngan urang itu be. Ditanya penampilan nanti jam bapak nanti sama Quran teh alhamdulillah biasa sok dites bapak nanti harus benar jam dites deh rukun sholat seberapa tak harus tak keur bakal hirup rezeki mah ke nuturkeun ki aya dina hadis tadi ada ketika orang tua kalau jadi anak erek nyaba jam kadenya duit teh ulah dipakai jajan teu parugu teu pernah jam kade sholat tapi anyabaan teh jongjong lohor lijung asar
beliung bisa capek subuh tuluh sampai saeutik itu pernah sok. Terus ieu Isra Mi'raj biar jadi Isra Mi'raj kejadian panghubungan ti Gusti Allah dina tahun ke-11 kenabian saat Kangjeng Nabi dibere cocobi dua pupusna Siti Khadijah sareng pamanna eta di Amul Huzni tahun sedih, tahun sedih tahun seri, maka di orang Sunda aya bahasa Arab dipakai hujan. Hujan itu bahasa Arab, dina naon? Huj. Nun, dina hujun sedih, sok ceurik mata ari hujan sok barara, ari ceurik sok barara, seueur anu eta hujan teh bahasa Arab, dina hujnun sedih. Begitu Muhammad aya deui eta kisah nu pertamana jadi kantor di rumah ku siap aya anekdot anu nyarioskeun deui walaupun dina ulama dina kitab Duratul Nasim nyarioskeun dina bab ieu dina akhir dina bab akhirna nyarioskeun naon sebabna terjadi Isra Mi'raj sabab langit jeung bumi teh pasea cik urangna magelut debat teh pasea debat yang lain namanya cek bumi teh di abdi mah aya lautan aya tatangkalan segala rupa ya abdi mah cek langit di abdi ge aya bulan bentang narembongan cenanya luhur bulan terus aya segala rupa terus cek bumi teh di bumi ge aya naon aya Baitullah cenanya tempat orang kana jarah para nabi kana jarah cenanya di abdi ge aya Baitul Makmur tempat naon hajina para malaikat terus berdebat palebah terakhir di abdi mah ceuk bumi aya makhluk nu paling dimuliakeun ku Gusti Allah eta nyaeta jadi rahmatan lil alamin aya sa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidinya langit kakara ceurik ya bener minggu urang manehna ceurik langit ka Gusti Allah Gusti nu sok ngaijabah ka jelema anu ketika aya menang nama cocobi ketika keunang ka mandaratan sa Gusti mugi Gusti ngaijabah kana doa abdi cenah eta makhluk anu paling mulia di dunia teh cing atuh cenah kaluhur ka dieu cenah kala langit jadi we nama Isra idinya jadi langit ge boga kekuatan nanti ge nah itu sanajan itu kisah seperti itu emang seperti itu kenyataan para ulama saking hebat nyaritakeun otakna saking pinter nepikeun ka asbabna Isra Mi'raj carioskeun sapertos nah sapertos gitu jadi Isra Mi'raj kangjeng Nabi dina Al-Qur'an dicarioskeun mata dina lamun urang teliti mah lamun urang taliti hampir setiap bulan dina Islam teh ngagaduhan sejarahnya hampir dina bulan Islam hampir dina bulan Hijriah sadayana ngagaduhan sejarah lamun urang sareng bulan Muharram pepenak sareng jar meneng-meneng lara duka teu bisa duka pohon deui dina bulan Hijriah aya naon dina bulan Muharram aya di ditu aya hijrah baginda tahun baru kudu apal ojo apal ge masih tok bae ya masih mapal sakit tanggal pirang saiki tanggal 20 loro 21 saya 20 loro sesok sok ayeuna Rajab tanggal sabaraha meneng pacar meneng lara teu bisa teh apa kaduana urang asup kana bulan Ramadan aya kisah naon nuzulul Quran lebet kana sasi Rabiul Awal aya kisah naon kelahiran Nabi ka bulan Syawal aya naon? Kejadian Idul Fitri.
Masya Allah. Karena bulan Zulhijjah tuh ya ingatan nggak seperti itu. Zulhijjah yang kejadian naon? Idul Adha. Maka ketika orang sampai ke bulan Rajab aya kejadian nu paling istimewanya eta Isra Mi'raj. Naon sebabna kejadian istimewa? Sabab Allah masangkeun menaruhkan kesucianana subhanalladzi asra bi'abdihi. Kesucian Allah ditaruhkeun bahwa kejadian Isra Mi'raj itu adalah kejadian anu bener nyata. Bener mah suci. Dan Allah eta mah subhanalladzi. Setiap kisah besar di Al-Qur'an jarang diawali ku subhanallah. Ketika menceritakan Allah tentang Isra Mi'raj diawali dengan subhanalladzi. Allah menaruhkan kesucianana bahwa kejadian Isra Mi'raj teh benar maha suci Allah. Aya pun anu teu narima jeung narimana eta kumaha nu narimana. Aya nu akalna make orang-orang orientalis wungkul make akal wungkul, aya nu make keimanan, aya nu jeung hate. Tentu urang di dieu ngemutanana matak maha suci Allah anu pantos ngaberjalankeun asro mungkin mantagenya. Maka tadi bertumadah dalam mereka gali Al-Qur'an ketika subhana Allah menyerukan kesuciannya bahwa Al-Qur'an ayat kejadian Isra itu benar. Kemudian asro bi'abdi, asro lapat asro berbeda dengan saro. Kalau saro mah sudah dipikir pinana nanti sarwa sareng goja tilulu saro yasri sarian leupan eta mah. Yasukeun rasulasi majid warna kaiji bab kaiji wajan af'ala maknana mutaadi jadi asro. Jadi subhanalladzi maha suci zat asro anu tos ngaberjalan kan aktif dia nabi apa Allah? Nah sebabna ngaberjalan pantilna mutaadi aya nama jadi akroma. Jadi satu aja asro yusri isroan. Satu danya yang ngaji teh kudu apa ilmu nahwu jeung ilmu syarah mah ada aya nu geus kolot geus gede mikirana hayang kawin we. Di dalam ngaji cek urang better late than never cenanya. Tidak ada kata terlambat, biar terlambat asal kata terlambat. Ngaji minimal mengenal ilmu alat, ilmu nahwu, can tadi ilmu tajwid. Bener-bener hese. Untuk hese baba. Nanti orang gali heula we lapan heula we nya. Asra anu ngaberjalankeun jadi dia nu aktif teh Gusti Allah. Maka ketika Allah ngaberjalankeun nabi dalam sepertiga malam, bahkan ketika kanjeng Nabi pulang kembali karena tempat tidurna masih keneh hangat, itu kejadian tim Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kasiratul Arab kaluhur bintang pangluhurna berdialog pulang-balik dipenjarakeun kana kasatu kana neraka jeung kana surga. Kejadian seperti kanjeng Nabi kembali deui kana tempat tidurna kanjeng Nabi masih keneh hangat. Itu sepertiga malam itu Rasul dilakukan. Sangat mustahil maka ketika berang subuhna Rasul dibejakeun tas Isra Mi'raj, ada seorang paman kanjeng paling benci ke kanjeng Rasul saha? Si Abu Jahlin jeung si Abu Lahab. Ketika nanjeuna naik kana gunung nyaritakeun abdi petingkas Isra Mi'raj sok Muhammad angkat suku sabelah. Angkat sabelah. Orang Muhammad angkat gebrutut cenah mana gelo maneh mah. Angkat suku duana kita bisa nampung cenah gubrak. Itu. Tapi lalu dicanakna ku akal
akal jeung ku adat mah moal tiasa nampi. Hari ini ngagaduhan kutu. Ngagaduhan kutu teh. Gaduh kutunya soalnya. Apa kutu? Orang semesta. Ibu teh cenah si kutu teh numpak cicing dina mastaka. Kutu teh urang cenah tadi tas di Ciawi 20 menit bolak-balik. Saya teu lamun eta kutu leumpang ka Ciawi 20 menit bolak-balik. Tetapi ketika eta kutu numpang dina mastaka urang numpak motor ka Ciawi balik deui ka dieu percaya moal. Nah, kejadian Isra Mi'raj seperti itu. Kejadian lamun Nabi nyalira mah moal mungkin, tetapi Allah anu ngaberjalankeunana. Hartos? Dah ka hartos Pak hartos. Ya, kejadian Isra Mi'raj kan harus sanajan begitu singkat kejadianana sepertiga malam. Sedungkun cenah berapa ribu cahaya di bumi nepikeun ka gitu ya. Tapi kan seperti itunya. Terus kaduana sok lapad heula engke eta nama bi abdihi. Ieu teh lapad bi abdihi ngajawab, ada berpendapat, ada ikhtilaf pendapat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj itu cuma dengan ruh wungkul. Tidak dengan jasad. Tetapi lalu urang ningali harfiah lapad dina Al-Qur'an Asra bi abdi seorang hamba. Berarti ketika Rasul Muhammad SAW Isra Mi'raj itu adalah roh dengan jasad. Contoh, lamun roh tanpa jasad disebut naon? Dedem. Ayeuna lamun jasad tanpa roh disebut naon? Berarti bi abdihi ieu Isra Mi'raj Kangjeng Nabi teh ku roh sareng ku jasad. Tak dijawab bi abdi. Ya akhirnya ieu urang kulapadna we heula. Kulapadna heula bi abdi. Nu kaduana ieu dipasang Allah ku abdi di dieu teh yen bener Kangjeng Nabi mah hamba Allah nu diaku ku Gusti Allah langsung. Kondisi wow jeung Pak Jokowi apa Pak Jokowi apa? Pak Jokowi presiden nomor 1 di Indonesia. Pak Jokowi tapi Pak Jokowi apa nanti kawan? Itu deui nya urang mengaku ari anjeun rakyat saha rakyat Pak Jokowi. Pak Jokowi apa nanti ka anjeun? Urang mengaku hamba Gusti ari Allah na baukeun ka urang. Ari Kangjeng Nabi mengaku Kangjeng Nabi hamba langsung walau dia aku yang Muhammad adalah hamba kami yang kita tadi di hebatnya belakang gitu sok aya bertepuk sebelah tangan mari nyeri hati bertepuk sebelah tangan lain dadas capek hanas kidaguan hanas didaguan dileutik nepi ka gede geus gede kumaha tah nu kitu pengakuan sebelah teh seperti itu cap nyer ieu ada Kanjeng Nabi tina lapan abdihi teh hiji ngandung hakos Isra Mi'raj Kanjeng Nabi ku roh sareng jasad nu kaduana Kanjeng Nabi leres nu disebut hamba Allah teh leres pengakuan langsung ti Gusti Allah lain akon-akon urang ngaku sorangan batur mah teu ngeunah eon kadenya dari ayeuna mah ieu masalih we keur motivasi bagi kalian serba canggih sedetik mengatakan sedetik langsung aya jawab
beda jeung baheula tarosin ka Ustaz Hani beda zaman 80-an 80-an aya nu HP produk teh mirip gitu wadah pake ngabaredog anjing cilik cenah gitu jadi lamun urang mika resep ieu pun tenimannya ieu di meja teh nulis namina nulis dengan datangnya surat ini datang terbang tanpa sayap berjalan tanpa kaki eta bahasa ketika indah tulisan ketika rapi ditilekkeun asukeun kana ampau alamatnya ditulis asukeun ka kantor pos di kantor pos teh pan jarakna sabaraha hayang meunang jawaban eta teh minimal sabulan 2 buku ada gua yang jawaban surat kan kurang nulis andai kata sudah ada yang punya siapa dia akan kubunuh oh ada benar orang baheula mah tulisan bagus rapi baheula nu aya nama naon WRWB naon WRWB teh RJP tadi itu tebalan tulisan mana ya baheula rapi tulisan ya Allah nepikeun ka lamun andai kata upami bila digunukeun eta surat dimimiti nyuratna nepi ka akhir nu tapi sakabeh surat jeung kakolot segala rupanya sing sarupat meureun cenah aya sak tumpuk dibukukeun baheula tulisan alus tulisan ini mah rada kurang percaya kemudian tulisanana nya teu percaya jeung gitu tulisanana sudah enak mah teu make eta eta lila jawaban ayeuna mah pan dinaina teh neng abi bogoh kanjeun ya bukan hayang langsung jawab deui komo aing teu hayang pisan tak itu ayeuna itu ayeuna mah pisah tetap jangan terlalu berharap ting bagi kalian ya muntikeun matak neng to the point sia kitu neng bogoh teu ka abi henteu komo abi jongjon hirup ieu mah cedak tadi bisi bertepuk sebelah tangan ngadakuan di dakuan lila nepikeun ka walah beak sabelah rupa di daguan eta geus gede ku batur ari kawin jeung bae eta mah naon sababna sabab aya efekna lamun efekna kana ibadah itu matak dosa sabab ketika menanti seseorang itu lamun teu puguh mah jadi kana sagala rupa teh hore yang anu paling bahaya mah hoream kana ibadah naros lamun urang keur emot ke seseorang yang ada di mana itu wow itu yang di mana hati urang iya lulus kita sholat lacan papangi berarti itu penantian anu membawa adanya, ia mengawartosan bukan berarti pengalaman, tapi ngalakonan gitu. Omat, ya punten. Sebab naon? Sebab urang aya lebih penting, lebih pentingnya kita beribadah ka Gusti Allah. Sesuatu apapun yang akan menggoda kita untuk menjauhkan diri dari Allah itu perbuatan maksiat. Kade ini bageun saleh. Hanya ulah seuting ngemutan. Keun budak batur ieu ulah di pikiran. Aya mana jeung aya bapak? Ieu mah di pikiran beurang penting geus dahar encannya naon ulah pengadapkeun mah saya bapana. Ieu masih neng geus dahar cedah di pikiran teuing ulah teh. Neng nuju di mana? Nuju di bumi, nuju ngaos. Aya teh pas ditinggal teh pan keur jeung naon? Daerah bisa ngabobodoh. Itu toh jawaban nu kadua diabdi Allah mengaku nabi ngaku hamba ka Kanjeng Nabi Muhammad leres jawabanana bahwa Nabi Muhammad itu hamba na Gusti Allah bener pengakuanana nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad itu hamba na Gusti Allah. Jadi kejadian Isra Mi'raj kejadian
anu dilaksanakan Kanjeng Nabi secara logika moal mungkin, tapi di bawah naku logika jeung buka imanan bahwa Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu bawa dengan ruh sareng jasad. Lailan iki lopat lailan cek bahasa cek jajang namanya eta alatna disebut isim nakiro aina turutkeun kana makna saking ku saeutik na waktu dijalani ku Rasul ketika kejadian Isra Mi'raj Allah masangkeun lailan ti waktu penting itu cuma sebentar minal laili sebagian dari lamun ngaji geus kieu hayang bisa ngaji ilmu nahu jeung ilmu sorot. Tapi ngaji setel di hareup teh film bangsa Korea jeung naon poho deui inget aduh asa aya jadi film India jeung Korea. Da itu jelema eta faktor lingkungan. Pinter-pinter neangan babaturan. Pinter neangan Laila minal masjidil haram nu aya di Masjidil Haram nyata di Baitul di Mekah minal masjidil Aqsa sebab ieu dua masjid anu pernah jadi kiblatna umat muslim sebelum Rasul dipiwaran mayun ka Ka'bah salat mayun heula ka mana Baitul Muqaddas. Baitul anu aya disebut naon? Yerusalem. Dan naon disebut tadi? Anu diberi mu di teh dulu. Baiknya Masjidil Aqsa. Mun atuh ku angel disebut Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa adalah hiji masjid anu pernah dipakai kiblat umat ketika datang awali wajah satrul Masjidil Haram maka belok ke wajah Anjing Muhammad satrul Masjidil Haram ke arah Masjidil Haram. Dari ayat tersebut Kanjeng Nabi sholat maju ke kiblat Ka'bah. Jadi pernah mantap Masjidil Haram ke Masjidil Haram. Nah jadi gini aya rahasia naon Kanjeng Nabi nu kudu nepi kana Isra Mi'raj teh langsung urang di Mekah kalur tapi kudu ka Madinah heula jadakeun eta di Mekah ka Madinah Aqsa teh sabaraha 40 harieun ditenjuk ulang-ulang ku jalan ka sebab eta masjid teh tempat beribadahna para nabi sing kelorot nih bahwa langit menurut Islam ada lawangna ono apa nih wanto nih nih. Urang Jawa lain sebenarnya panto bahasa Jawa. Urang bahasa Jawa bahasa Sunda lain panto. Betul. Udah ke mana? Pantat. Tamate jadi naon? Ulah nama. Dosa. Sok. Tekeni. Aduh ya. Karena dah kedua nah sebab aku betul ke Masjidil Aqsa sabab lawan langit di kahiji nepi ka 7 ayana lempengan meneran palebah Masjidil Aqsa. Kurang nama mata kurang ge aya Google Map. Google naon? Google Map hayang jalan anu cep. Nya aya di mana? Itu teh sebenarnya dari dulu teh Kanjeng Rasul geus di backlist aya kila-kila. Bakal ke di akhir zaman ayah Google Map teh ayah. Yang sama itu kan sekam Masjidil Aqsa terus langsung lempeng jalan anu patas. Jalan jadi zaman melengkung beureunya ada Google Map sakapeung milakakeun sakapeung. Tapi kan bede ka Subang nih Mang Otep 2 mobil. Hayang eta teh nepi ka asup jalan we. Mobilnya, eta ese. Lama kali itu gaya katanya. Enggak pernah tadinya. Itu tur kan nya asuh paruhun. Lamun dibere beurang eta ka handapna, ya Allah jungkrang ka bibina. Sa mobileun atuh ya Allah paruhun. Subhanallah eta teh. Tanya lagu. Dan berkurang anu salah.
santri anu masantren kajajang naros pernah ngaliwet tuh. Indonesia pernah ngaliwet tuh. Cipom. Lamun urang boga kerenek santri bareng bagi koma masih kena aya bareng masih kena aya usaha mah daek ngaliwet. Da aya naon-naon atuh tinggal begitu. Teng waktu makan marawa wadah kieu cumi. Nah, ayeuna mah zaman baheula mah zaman tahun 90 nya Mas Andre. Beas, kastrol, suruh ka mana ka Gunung Pinus. Belum pang pindah-pindah. Jadinya tah hebatna santri begitu turun di gunung atuh sekitar 2 jaman ngapa? Begitu mudunnya jalan luhur seut mau nanggung atuh dan nanggung begitu nongeng kanapannya hayang minum batur keur rame santri masa iku hebat santri nongeng nasopan eta anu tukang naon tukang rame kan ieu we astagfirullahaladzim tadi kali urang minum tidak jalan doi walungan badag teu kuat nih ngaliwat bener nongeng heula acuh we teu apal aya tai aya naon nah itu baheula jadi merasakan rasa indah jeung nyeri jeung teu hati kopong mah baheula mangeuna. Jadi begitu urang lapar beres ngaji hayang dahar sangu can aya. Begitu urang geus lapar teh nyiukan heula atap begitu gigih keneh set dan sistem kuat coklokkeun. Jadi urang kan ada One Piece-nya. Begitu blok ngasihkeun set oh bae mau. Kisah anu paling indah di pesantren ketika iwagi di Ciloa. Solidaritas temenna banyak gede pisan ya. Anu masak na 5an, opatan masak anu dahar 10-an. Saleuheung lamun anu eta nu minum opel teh, daek modal, da ditu. Matak lamun urang meser rencang sangu balan-balan naon? Akara manggihan. Di mana? Ieu teh balaban cepeng kieu. Kita dilepaskan sampai aku batur. Aku batur dah baturan milu dahar, itu daek kamu. Mantap. Ingat ketika ayeuna ya Allah subhanahu. Iya, mah dicepeng kieu. Daun sangu teh dicepeng. Teu dilepaskeun. Nah, itu saking indah. Baik ya pokoknya mah bisa heula we. Bisa heula ieu. Anak dugikeun ka kisahna urang aya mah jadi PNS urang NTT itu si Ajis. Atuh pagi masak tas ngaji lapar ari si urang NTT teh di Lebak aya keleuwih apal keleuwih. Ciga ieu naon? Ciga nangka. Cikina dibeuleuh. Nah heuh da lapar teh ayeuna. Ai cek ieu teh ieu di mana? Di Astana cenah. Kaliki. Nyokot kabeh teh sebat urang teh 20 urang mah teh ka makam. Nyokot kaliki ciga ieu, kaliki teh siga kuncang. Dibeuleuh. Makan. Oh atuh jang racun beurit. Di mana? Ku jelema 5 menit kemudian itu dia biji anak biji ya Allah teh subhanallah dibejak ieu teh naon anu tadi mah bener kalau ieu mah tidak naon aya gaya kene tangkana kali iki keur obat beurit didahar ku jelema ieu teh budak ieu mah karetan kita oh ini urang itu urang mana urang Tasik mah karetan bener dibawa ke rumah sakit ke puskesmas kabeh muncul suka koran santri kalaparan karena koran santri kalaparan dari itu kalaparan kumaha tadi beda jeung ayeuna begitu lapar atuh kakara mah masak nah eta gitu dia kita kisah ieu nya
jadi hayang jalan anu cepet. Jadi tina eta teh di Masjid Aqsa teh lempeng set linuriyahu min ayat tina ayat nu akhirna Allah kitu teh supaya nempungkeun ka Kangjeng Nabi teh ti ciri-ciri kakawasan Gusti Allah. Lagi Kangjeng Nabi ditinggalikeun kana surga, ditinggalikeun kana neraka, ditinggalikeun jalma kajadianana seperti walah ningali jelema di luhur teh ketika kaluhur teh sot ningali jelema teh nyakaran awak sorangan Rasul teh cenah cek ngomong ka Jibril eta teh sae eta teh umat Muhammad umat anjeun Muhammad umat anjeun anu sok kagorengkeun dulurna kade disebut dulur teh aya dulur nasab aya dulur saga mah urang mah dulurna saga di mana wae bijilna rupa wae kumaha kulitna rek bentukna wae kumaha awakna rek nu hideung rek nu coklat nu bodas lamun akidahna sami asyhadu an la ilaha illallah eta dulur urang nya dulur urang tah di kaduana terus kali kira ningali naon jelema anu neutekan ilatna ditekan ditekna eta jalmi tukang ngago umat anjeun nu tukang ngagosi aku goreng batu daerah itu teh sok ngagosipkeun nya mah ka desa naik hanya ayeuna mah teu istri teu pamoget ngagosip teh pokona ngararame pokona tuh ngagacor cenah itu bahasa nah dari dia tapi lah toh sebenarnya begitu Kangjeng Nabi di kisah pendaftaran para nabi sedugi kaluhur dugi ka roprok jadi nepikeun ka Sidratul Muntaha dugi ka roprok ka ditu di roprok ieu nepikeun ka malaikat Jibril tak sanggup membantu teh ngabarengan Kangjeng Nabi dipaksakeun Kangjeng malaikat Jibril asup ka roprok ngabarengan Kangjeng Rasul jadi berubah eta Kangjeng malaikat Jibril jadi naon jadi seekor burung saking kutu kuat maka nama Jibril teu kuateun Nabi nyaliran kaluhur nepikeun ka kaluhur kakara kenging parentahan salat 50 lamunnya salat 50 waktu Allahu Akbar salat kare keluar ka imam hareup diak sapatan diacan Allahu Akbar ka masjid ada ka imam deui kare gerek das awak Allahu Akbar ini sapoe sabeuting 50 ya Allah rasa berencetnya ya usaha naurnya imam we salat jeung tapi Rasul mah orang teu pernah protes teu pernah naon suntik ka anak deui benak jeung Nabi Musa Muhammad aya menang naon anjeun teh moal kuateun umat anjeun parnek laleutik lalemun umat kami ge juara umbadag satangkal kalapa ukur sore isuk jeung sore salatna teu kuateun pom ieu 50 waktu meureun deui aya bismillah teh bolak-balik anu isi geus 5 waktu tah 5 waktu oge loba keneh anu bolong bocah ya aya geuningan udah tua cenah kere masuk liang lahat salatna bolong-bolong bocah ngapain eta teh urang mah paribasa jelema teh kunaon kitu tah kitu bahasana nya eta meunang parentahan salat tos urang canak we lagi si wong teuing hikmahna tina salat teh panginten hiji urang zikir ka Gusti Allah aqimus sholata lidzikri dirikeun ku anjeun salat pikeun mengingat Gusti Allah karena ketika kita banyak mengingat Allah itu akan semakin baik dalam kehidupan sehari-hari urang semakin jauh urang mengingat Gusti Allah semakin jauh pula rahmat Allah dina kehidupan urang nya hiji patokanna mah kade salat ulah
bingung ku urusan dunia. Kade sholat ulah bingung ku urusan dunia. Wa amur ahlaka bis sholat wasbir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Sholatnya toh janten sholat mata singkuring kasadayana ya. Ayeuna mal dina poe Jumaah ya bieu mah poe Jumaah geus rada mulai kondusif pertama alus kadieuna geus mulai deui kendor deui kade nya nu dilaluan kade urang kali teh tiasa mah canakan hiji margi naon margi ieu salat berhubungan aya urang kali kande teh berhubungan sareng salatnya lamun salatna jelema hijina ketika budak gandeng teh ka imam teh sok taroskeun lamun urang teu sok jadi imam aya budak nu gandeng ti tukang teh ya Allah eta teh hate tagiwurna si hate urang kagodana ya ampun teh ka bibina ka mamana abdi mah pamongkeun kabina mata jalmi anu ningaeun mah daripada budak ngagandengan nu salat nya daripada budak ngagandengan nu salat mendingan budak ulah cenah salat ka masjid. Lamun andai kata nyaho dosana ketika budak eta ngaganggu anu salat komo kabeh anu berjamaah nepikeun kaganggu kaebat salatna kaganggu ku eta budak eta dosana bakal nepi kana jadi itu nu paling bahaya abdi lain kuna naon masalah teh mata urang kudu harideung sok di jajar sok urang ieu jajar gitu di nanti di ieu eta margi naon ngaganggu seperti itu bahayana tadi nya ketika budak eta ngaganggu imam teu sah salatna meureun kaganggu dan dari ieu da sudah eta keur salat Allahu Akbar mata kalau bacaan sok poho nya ruku mulai itu teh lumayan bisa kagugan gitu itu bahaya kan jadi orang tua sanggup nyieun budak sanggup ngadidik budak sanggup ngaping budak amun teh kitu ulah budak geus kawin duaan we nepi ka maot ge dua lebar buka turun pas itu paling dua serena tambah lagi masih kena ieu paling orang lah ieu mah bari ngobrol kudu hampir setengah 10 hapunten anu kasuhun dan lamun larasna ya pamunten hidayah ya Allah anu lepasna mah estu beles kalepatan beribados wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaguan itu datang wae. Tadi jawabannya naon? Jangan teh salaras-salaras saya budak ibu teh. Mumun ibu bapak pada sakarlesna. Eta hebat jawaban begitu teu datang deui teh. Udah sakarlesna. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring bade tumaros perkawis anu tadi teh Isra Mi'raj dina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah eta teh pepenak langsung sareng Gusti Allah secara nyokomi jalmi ngobrol gitu langsung kata Nabi tetap melalui wahyu. Terus anu
jantan kita pepenak langsung sareng Gusti Allah atau nabi kumaha gitu sing goreng nyuhun kejelasanana. Turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masalah ngawalar nu nembe ieu para ulama mutakalimin ahli tauhid nyarioskeun dina kitab Al-Qur'an ge ayatna jadi pohon. Lamun sekurang nama lami waroi hijabin eta tak ya Allah. Jadi pohon jadi anggaran nya disebut nate aya di bawah hijab. Hiji anu hebat mah anggar di bawah hijab. Dia berpendapat bahwa Nabi Muhammad bertemu emang langsung. Tapi yang paling otentik mah nu akurat mah anggar di waroi hijabin. Aya di sabawaheun halang. Sebab engke Gusti Allah bisa dilihat cuman engke di surga. Mukmin muslim mukmin anu masuk surga ada nikmat yang paling besar selain masuk surga bisa ningali ingketan Allah dina surga. Keduana dalil anu dicanak deui ketika wa kallamallahu Musa taklima nya ya Nabi Musa tidak bertemu langsung Gusti Allah tetapi dia langsung kapiuhan langsung diberengan di Gusti Allah set dawan Allah gitu tadi. Kemudian disadar deui nah gitu. Jadi anu paling nafsiran mah waroi hijabin dari ayah halangnya. Jadi supaya naon anger supaya ulah ayah wahmi sangkaan Allah teh laisa kamis lihi syai'un fil adi walabis sedangkan waroi hijabin jadi transparan tutup kan tadi laisa kamis lihi syai'un fil adi walabis sami sekali mun Kangjeng Rasul ketika ningali Allah teh geuning kitu bisi kata sobur kagambar seperti itu. Nah, itu bahkan hikmah Nabi Muhammad teu pernah dibentukeun geuningannya diherakeun itu dari situ. Jadi Kangjeng Nabi oge alim kata sobur gambar nyali komo Gusti Allah terus. Dan agar melalui waroi hijab ini Al-Qur'an yang buka hilap katana potongan ayat. Hijabin dari tukang dari belakang hijab seperti itu kurang lamun urang hayang bener ningali Allah mah urang jadi keyakinan urang bahwa Allah bakal bisa ditinggali di surga maka nikmat paling gede-gedena dibandingkeun jeung masuk surga oge bisa ningali zat Allah kebagian masuk surga dari kali ibadah udah coba kene malah ya teu usah sibeureun da loba kene dan peda cicing ngumpul di kopi di kieu ngumpul da sarua cicing naon pasti buat di sarua buat tinggal alus aranjeun buat deui cuma ieu mah casing doang buat deui tidak Allah mah Maha Rahman Rahim inna Allah la yamduru ila suwa rikum Allah ningali karena rupa-rupa aran karena harta-harta aran karena moal tapi karena hate anjir sanajan tukang bulungan sampah tinggali tukang bulungan sampahnya tapi lamun hati takwa mau bawa itu lebih mulia ti urang kemenang ngahinakeun anu sah kalau jadi setan itu kan gitu dah itu teh kayak umatnya teh berarti itu lebih mulia ti urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok ngaleuteun. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Lukman Hakim yang telah menyampaikan tausiah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara telah
selesai. Marilah kita tutup acara.